Sidaran syukur kadang ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia rahmat sidaran salamna dilungsurkeun ka junjungan urang baginda alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegakankeun ka keluargina amin. Ka para sahabatna amin. Tabi'in amin. Umumna kanggo urang sadayana salaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ku Habib dipikah hormat eta ka para alimil ulama, ka para ajengan, ka para kiai, ka para ustad, ka para guru-guru. Mobil khusus eta pun guru abah mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun jeung suara ku Gusti Allah. Sing aya rahmat di Gusti Allah. Sing aya kamuliaan di Gusti Allah. Sing dibasihan kesehatan. Keluargana, istrina, keturunana sing panjang umur, sing sehat, di mana mau sing husnul khatimah. Amin ya robbal. Sareng para kiai setempat mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun suara ku Gusti Allah. Sing aya dina kamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mobil khusus hormatan abdi nyaeta ka para santri pamagat sareng santri istri. Mudah-mudahan antum sing kenging ilmu nu manfaat. Amin. Kurang ngomong di tempat hasil ilmu anu manfaat sing janten kiai. Amin. Amin. Anu hayang janten mubalik sing jadi mubalik. Amin. Sing loba nu manggilna. Amin. Percuma jadi mubalik nu manggilna. Sing ngalaku amin. Terus anu korina ya sing alus sorana amin. Sorana sing kos Nabi Daud amin. Sing laku deui amin. Terus nanti anu jadi protokol sing loba nu manggil protokol amin. Amin. Terus mungkin antum ada doakeun sing boga kobong. Sing loba santrina. Amin ya robbal alamin. Anu teu boga kobong sing beunghar. Amin. Beunghar ilmuna. Amin. Beunghar dunyana. Amin. Pamajikana opat. Amin. Anak lima. Amin. Mudah-mudahan antum sing nyaeta kenging ilmu anu manfaat di guru urang. Doakeun ya guru urangnya sing manfaat ilmu. Amin. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan abdi Habib Hamzah bin Yahya bin Saleh bin Saleh bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Yahya bin Saleh Al-Kab. Apa? Sayyiduna bin Rasulullah. Amin. Mau di aku anak ibu akhir. Anak linggi di Gadok, di Cibogor. Selalu aku sok kecilaka aja. Tabrakan yang mau tabrakan kan itu. Jadi ke cek abah bil ngaji mah di dia geus sareng bener. Ai ngaji mah usah bener. Nangis lieur bener. Ini mah kocok gue hayang non, hayang sirik siap. Soalnya bikin cek abah berduka. Kan Habib sakrap ieu dina bulan suci Ramadan. Intina urang dina bulan suci Ramadan ieu kudu tahan uji. Anu kadua istiqomah. Anu katilu sabar. Anu kaopat ulah. Siap. Dina bulan Ramadan ya hiji eta hiji tahan, kadua sab, katilu istiqomah, kaopat ulah. Aus. Oh tadi beurang ya. Aus yang keke kana bulu. Bener teh? Lapar terus murid kana betul. Bener teh? Betul tidak? Jangan baik. Oh iya, masya Allah dakian Habib Bakar raihannya. Kayaknya sing istiqomah amin. Ulah kawinnya dan kawin. Hei, aus, lap,
buka pamajikannya geus sayang we lah. Tapi hadirin can datang maghrib tawakanya bang cai tawakanya bang lapar tawakanya bang kahakan hayang ka pamajikan tawakan coba lamun can datang maghrib can datang maghrib mantap kita bulan puasa ieu ngarti aja kurang sapa poe hadirin lolobana zaman ayeuna can waktuna beunghar can datang maghrib dihaka betul apa tidak betul can waktuna beunghar datang maghrib ya jawab sih Bapak untuk ngejawab sih Mae sama Riki maaf, ada ngaji di Citerep ya. Mas pada sebutkan baik bener. Bener terbaik. Lamun can datang maghrib tong dihakan. Can waktu nabung korupsi. Duit rakyat dihakanan betul tidak? Betul tidak? Awalnya tuh ngomong kan. Betul tidak? Duit rakyat dihakan warga aya deui bener apa henteu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin kanjeng Nabi maya patuanganna dugikeun ku diganjel ku batu saking kula nahanlah tilu dinten teu mampu urang gerak 3 jam 3 jam can buka duit 10.000 nginjem duit riba loba pante jawab si kobak pante Allah yakin rezekian cuman urangna teu sabar nginjem Allah ayah doakeun si lunas amin geus lunas nginjem deui mah iya can waktuna kabeli kulkas beli kulkas jeroana batur mah anggur mah leunca bener apa teh ternyata kudu sabar mendatang yakin di Allah rezeki bener apa teh betul apa tidak yang penting urang sabar hadirin rahimakumullah ana moal dilatih ieu ngabaca ana moal dilatih sebenarnya mah umi ieu teh lamun kang saleh jeung ka Mahdu jeung Abah teu ulama anak teh ceramah ka Garut umi ieu teh di Garut ka Sumedang kan berhubung untuk manggil aya sekali alhamdulillah disuguhan tumpeng di dia jangan tumpeng nih bangsat ini hadirin anak kita dititah mau santri anaknya boga santri lain abah lu pada boga santri anaknya boga santri kan santri anak mana kayu Pak iya boleh ayo ceramah di diri subuhan gebok di mandian di mandian mudah-mudahan si koma anak doakan si panjang umur amin ya robbal alamin hadirin rahimakumullah genah boga santri balik anak dahar rokok anak ngopi untuk ngejawab baik anak ngopi anak sholat anak ngaji nanti lu tara sholat anak ngaji kok ini udah kena goleknya aja sok mana tuh tadi talian kan kita mana tadi hah tau aja doget kan
Halo. Ayo itu siap. Tumpang kan? Kalau tinggalin ke kabinda ya, tinggalin mah boleh lah. Kita kumaha sih? Hah? Kau pakai gunung? Iya. Assalamualaikum. Loba nu mirip aing. Alhamdulillah loba saudara kembar ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha akang karamang? Abah dapat Abah. Oh ya nanya upload atau letik Pak. Lu segede pantau. Dek. Hadir. Wah, aing nganggang wae goblok. Aing bermualon budak euy. Bangun. Assalamualaikum. Aduh, Pak euy. Assalamualaikum Kang Haji, dapat. Alhamdulillah, cager bade. Alhamdulillah Kang Haji aya di bae. Eta gamis bade kalau tadi itu kurang. Saking loba nu manggil ka aing. Oh, gitu Kang Haji. Eta beneran di beureuh bae. Wah, gaul dong. Gaul hese sih. Jadi kiai mah fanatik teh Haji. Kiai fanatik mah sih duduk aja. Aing mah ieu haram itu haram dari uhakan. Pasional we. Mak make naon sih tadi beureuh mah konengan di beureuh goblok. Naon deh gaul, ada gaul aya baraha deh. Aya 4. Naon hiji G 2 A 3 L belang goblok. U L ari gana gaya, ari U-na ulin, ari L-na leuweung. Berarti sia teh anak tasar heueuh hai. Haji, aduh, itu asal di mana nih? Panas biasa di neraka ini. Di kobong goblok. Mang Udin kemana? Ayo Mang Udin. Mang Udin, dia Mang Udin. Ayo cakep. Din. Dia kemana wae tuh? Ayatnya tadi ke sawah aing. Cager Din, alhamdulillah Kang Haji. Aya gimana? Aduh Dek. Alhamdulillah Kang Haji. Aduh. Bunga abdi mah ningali santri kelas kieu teh. Bunga maksudna? Bunga. Garaji. Bedeung di barali papi saya dikuru. Ini sok sedih. Oh deh kamu bawa lagi zaman ke haji gitu. Kan ayo buduk tuh ada kita. Buat hari itu tak cina. Kan
ngeunahna kunaon ngeunah di zaman bulan puasa itu ada kudu cara hari itu jeung channel itu pakai es ngeunah es channel goblok ya kaji bieu nya Aisyah terima kasih Allah bieu ningali budak pora uing di jalan kieu naon jadi ningali budak pora gigitan hebat nyanyi deket jendela kamu naon hebat 30 menit coba lagi kita di sini tanpa suara dijawab awalnya raja jendela dan aku reuneuh cenah di kalapaan mendendol bapak udah ti geula awal mudah-mudahan di dia mah awalnya sing balagi amin tadi ning ada kadenge ieu api ieu awewe tadinya geulis tentu bagus geulis tentu berakhlak betul maka anu akhlak pasti dikobong keprok ngaran-ngaran keluaran kobong wawadir kasalahan bener atuh deh hebat sia kaji ekek protes sok kan aing ngomong-ngomong agama teh kunuh aing capek ngomong-ngomong agama teh aing mata teh taruh aing mun gapleh ka isu aing mah gapleh ka isu ngomongkeun batu 5 jam jadi aing ngaji mah tunduk neraka deui naon sia tadi bae gapleh poon ka ieu deh gapleh ieu lamun bahasa kitabna koplah atuh ari artina koplah naon ka ngaji ari artina koplah bisa mohokeun pangeran sok sia keur main gapleh di pos opatan terus datang gempa lini pasti ku sia teh gapleh di esot teh atuh dah heuh sia goblok heuh pasti da esotkeun heuh terus baca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah kitu tah linina eureun zikirna eureun gaplehna terus atuh heuh tah goblok sia mata koplah ieu bisa mohokeun pangeran habis pokoknya kahanya mudah-mudahan tukang gapleh dia si parah ya terus pae si balaja umur amin kaji kuy meh kanyakeun ieu kaji cek kiai biasa sok aya banyak nah langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi kan kuy nanyakeun ka Kang Haji nanyakeun naon sih ari jelema sabaraha lapis kan jawab tuh nggak bengok ilaha illallah 7 menit naon hiji kulit 2 laman 3 urang 4 tulang 5 daging 6 getih 7 sumsua kemana sih ya pada ini tuh mau nanya deh jelema kulit sehat tulang sehat sumsum eueuhan lek lok tong nyanu sumsum sehat tulang sehat kulit buduk ripuh kulit sehat tulang sehat darah kesehatan stroke goblok tapi lamun aya nu darah tinggi abdi gaduh obat teh di bejaan toh naon si obatna aya ka hiji maka kalau darah tinggi eta menyebabkan
Gede adat apa yang udah tinggi. Maka obatnya gampang na ayat haji. Dibawa ke dokter, ulah dokternya disuntik lah. Kumaha ngoler di kamar. Terus intip. Terus lamun ganti nasi cereker. Betot. Lamun gede turun, ketek. Ketek gede turun. Hebat. Ngaji. Ada orang teh ngaji di dalam baragaju. So inget Kang Haji, bahwa pada pernah ngomong, kunasia jadi kiai itu. Pokoknya kita sholat zuhur 4 tahun. Sedih. Sholat kalau ditinggalkan goblok pula. Kemarin Haji, wih mah tukang minum intisari AM. Kan aing mah minum beda tengah rusak aing mah nginum duit sorangan. Liar sorangan. Loba jelema ayeuna teu nginum tapi mabok duit rakyat diangkat. Loba nu teu nginum tapi mabok agama dirusak ajan dihina. Ulama ditewakan, hapai ditewakan eta mabok tapi teu mabok. Nginum tapi mabok kene aing mabok ke di Ciawi. Aing mabok di Ciawi ke Jakarta naik motor dan yang ada tukang dali. Aing mabok ke ganti kontok sekali. Bener deh. Lagi kene kena kuku. Gitu aing nanya ke dia ke haji, bukan haji banyak jinya. Jinya. Aya naon din. Dia ke haji, gue itu sok bingung. Pada dia loba ieu bapak-bapak terus rumah tangga ibu-ibu. Yang ieu-ieu santri awe jeung santri lalakinya. Pengke pasti loba rumah tangga pastinya. Boga imah tangga. Heuh. Mudah-mudahan awewe sing meunang salakina anu istiqomah, anu bisa ngimama dunya akhirat, anu tanggung jawab. Terus lalakina oge sing meunang pamajikanna anu bener-bener bageut turang rusukna klop. Pas Nabi Adam yang Siti Hawa. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kayaknya anaknya si loba 60. Memang udin boga anak baraha, abdi mah boga anak teh 38 ngaji. Ayeuna turunan Mujair. Aing ngajakeun naon ieu Kang Haji, aing curhat we ieu mah ieu, curhat. Kamari teh kieu gaji pan ku teh boga pamajikan teh orang Depok. Orang Depok gaji ngomong teh begi we. Teu bisa ngomong Sunda. Pokona mah waduh, pam we. Woi ka pamajikan mama. Pamajikan ka mane? Papa. Lamun teu papa, oroda. Kan kamari teh minta duit Kang Haji ka uing ieu. Itu pamajikan uing mah gaji lamun aya duit bagus. Lamun eueuh duit hasum. Jang marut. Terus kamari teh minta duit ka uing teh cenah papa kudu ieu papa model kieu. Papa mah make dasi dit. Make calana lepis papa. Siap papa mawa belut. Aku mah air itu. Nah papa minta uang dong. Dijawab kemana? Dijawab uing teh buat apa mama? Buat arisan papa. Berapa? 300 aja. Dibalik kemana? Boro-boro haji atuh itu gak duit mau bulan puasa. Gak ada mama uangnya dibeli-beli. Emang siap? Naon mau beli patuh masuk jualan beli Kang Haji. Jualan beli anu kamari mah teu laku. Uing dagang beli kulilingan lembur teu laku, ternyata di luarna anu Amerika ini beli tidak dijual. Aing kulilingan akibat kurang kontrol. Terus pas disebutkeun eueuh duit langsung Kang Haji nongdeng. Tahu yang tanyakeun kumaha hukumna mun aya pamajikan sare anu kagak salakina kumaha Haji.
bakal dilaknat eta awewe. Bener gak haji atuh? Kunaon sih make awewe pemajikan kuing haji itu langsung nongeng saminggu. Ai dibalik kenalpot. Coba kenalpot loba goreng bawang eh. Loba goreng bawang dan itu loba nggak 500 sigi. Ade si ade doraka pemajikan sia. Diudangkeun kemana diudangkeun jam 10. Mama bobonya putih dong. Papa kedinginan mah. Daikeun muter beuki buleut. Setengah 12 pergi udang gede, mama bobonya putih dong. Daikeun ngambok. Kumaha cenah? Hei, jangan sentuh aku. Mantap kau. Hambuk kau. Karbit kau. Jadi disebut karbit kai. Bang sia gawe di mana di pabrik kelas 1 pantes. Anek sampai balik teh mandi heula. Tapi ka haji aya duit mah bageun, da uing nginjem ka sia 500.000. Diberi duit bageun, sare nawaran, hees nawaran, dahar nawaran. Dicadel-cadel. Naon papa tidur. Terus bobonya mau diatur apa diamat? Dijawab, kemana dijawab? Kue dipanggil. Didik pamajikan mana? Sing bener. Sabab lamun pamajikan mana teu salat, lamun anak mana teu salat, sia disiksa. Sebagai lalaki anu tanggung jawab jadi imam. Oh gitu kajian zaman ayeuna kade loba jelema budak ora bapakna main HP, anakna main game, poho kana lohorna, poho kana asarna, poho kana magribna, poho kana isana, poho kana subuhna, embu maca Al-Qur'an kana HP, kana game. Mudah-mudahan matana si balucan. Anu main game teu ingat salat. Main game mau baca Al-Qur'an. Amin. Amin. Zaman ayeuna malah resep, leuwih resep maca HP, leuwih resep main game dibanding baca Al-Qur'an. Tuh, kaji bener. Si Udin. Anak uing beta HP. Uing buat nyolong. Batur bingung ke anak. Kade didik anak urang. Di mana anak urang salakina main HP, pamajikana nonton TV sinetron, anakna main game, akina, ninina, bapakna, indungna anu geus maot datang malam Jumaah. Ngadoakeun anakna anu lalaki main HP, bapakna main HP, indungna main HP, ieu kaluhur datang ka imah ngadoakeun, ya Allah, ieu budak abdi degkeun ajal, seretkeun rezekina, turunkeun penyakit ajal anak kami. Sabab anjeunna hubungeun maca Yasin, tahlil, ngiriman Fatihah ka aing. Sing ngalaman di alam kubur kos aing situ. Oh gitu kajian, teu inget malam tiap maghrib, teu inget ka kolot, teu inget ka akhir, teu inget ka kaluhur kade. Tapi lamun sabalikna hiji keluarga maca Yasin, indungna maca Yasin, bapakna maca Yasin, anakna datang kaluhur ngadoakeun, ya Allah panjangkeun umurna, jebarkeun rezekina, sing harmonis rumah tanggana, jauhkeun penyakit. Amin. Amin ya Allah. Tapi itu kade deh. Sia hayang kemuga anak soleh. Aku hayang kaji. Abdi mah datang Habib Bim doakeunnya anak abdi supaya soleh. Datang Kiai doakeunnya anak abdi supaya soleh. Sia boga moda anak. Naon moda anak? Siap pernah can membaca Yasin 7 balikan khusus kejak anak saya supaya soleh. Can pernah baca zikir 12.000 khusus kejak anak saya supaya soleh. Can pernah kaji. Nah, naon sia boga modal atau boga modal?
Pernah aja bacakan zikir yang anak kurang, yang pemajikan kurang supaya nurut, bacakan zikir. Kolot kurang hayang nyenangkeun kolot, lamun diukur kudunya moal bisa. Diukur kudunya, urang eleh ke jelema beunghar. Jelema beunghar bisa ngamekahkeun, bisa mere duit, bisa mere mobil, bisa mere imahna. Jelema balaksa mau bisa nyenangkeun kolot, lamun diukurna kudunya. Kumaha nyenangkeun kolot? Bacakeun zikir jeung inget urang 12.000, jeung bapak urang 12.000. Karena eta nu nyenangkeun kolot. Ya Allah. Ya Rabb. Kaharti bisa kaji, ya Allah. Oh, ja kaji abdi tobat aing sadat deui. Kade. Oh, kaji ek beureun sekali lupa ek beureun, ari tobat. Lain teu boga sorbana. Kayak dibere kaji. Kayak tobat. Kan diajar tobat mah ulah ka kiai ka dalam. Apa gedeg-gedeg tobat. Gedeg-gedeg tobat. Ngan ngeunang di kamar iki Habib Hamzah itu menang kita aing udah cocok dah. Mudah-mudahan sing aya keberkahan ka urang. Amin. Hadirin abdi moce salami sahabat Rasul 12 tadi kes Nabi. Pamit deui geus bisa jalan digolek. Mudah-mudahan hampura sing aya kata-kata bahasa abdi anu kasar. Kadang-kadang eta langsung udah kabuduan abdi upami aya saya langsung di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana sing lobat ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Salam kapanah sing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sadayana ibadah puasa urang sing ditarima ku Allah. Ibadah salat urang sing ditarima ku Allah. Ibadah maca Al-Qur'an tadarus sing ditarima ku Allah Subhanahu. Ieu lembur sing diangkat dina pajaki, sing diangkat dina sagala balain. Amin amin ya rabbal. Angkat dina sagala kamaksiatan, jauh dina sagala kamaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.